Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukmiyatu sareng ari najis hukmiyah Sareng ari najis hukmiyah bijaryil ma'i eta ku ngocorkeunana cai alaiha kana itu hukmiyah wal kalbiyatu sareng ari najis anu bangsa anjing bighosliha eta kalawan ngumbahna itu kalbiyah sab'an kalawan 7 kali ihdahunna ari salah sahijina itu sab'an mamzujatun eta anu dicampuran biturabi kalawan maketane at-tahuri anu suci wal muzilatu sareng anu bisa ngaleungitkeun lil aini kana jentulna najis wa in ta'addadat sareng sanajan bing-bilangan itu gosluhu atawa kumbahan wahidatun eta direken sakali wa yustarotu sareng disyaratkeun naon wurudul ma'i datangna itu cai ingkana lamun mah bukti itu cai teh qolilan eta anu saeutik tegesna anu kurang tina 2 kula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Hancana kitab Sulamut Taufik halaman 27 Kantun wal hukmiyatu bijariyil ma'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukmiyatu sareng ari najis hukmiyah sareng ari najis hukmiyah bijariyil ma'i eta ku ngocorkeunana cai alaiha kana itu hukmiyah wal kalbiyatu sareng ari najis anu bangsa anjing bighosliha eta kalawan ngumbahna itu kalbiyah sab'an kalawan 7 kali ihdahunna ari salah sahijina itu sab'an mamzujatun eta anu dicampuran biturabi kalawan maketane at-tahuri anu suci wal muzilatu sareng anu bisa ngaleungitkeun lil aini kana jentulna najis wa in ta'addadat sareng sanajan bing-bilangan itu gosluhu atawa kumbahan wahidatun eta direken sakali wa yustarotu sareng disyaratkeun naon wurudul ma'i datangna itu cai ingkana lamun mah bukti itu cai teh qolilan eta anu saeutik tegesna anu kurang tina 2 kula. Halaman 65 pasal miara mayit. Miara teh ngurusnya.
beda jeung miara hayam ya. Ngingu eta mah. Mun aya mayit muslimna hirupna fardu kifayah ngurusna akasakabeh nu muslimna kahiji wajib ngadusan kadua wajib mungkusan katilu wajib nyolatan kaopat wajib nguburan lamun mayit kafir dimi sareng mayit muslim sami dina dibungkus utami jeung ngubur ka jero bumi lamun mayit nu karuron maot memeh dijurukeun mandian rejeng bungkusan kubur ulah disolatan saha jalma nu dimaotan dina medan pertempuran waktu perang jeung kafirin maut peda peperangan henteu wajib dimandian henteu wajib disolatan bungkus wungkul ku pakaian lamun kurang ditambahan rejeng wajib dimakamkeun lamun aya kasempatan mun teu aya kasempatan teu doraka dikulirkeun. Tadi teh kapirinnya gentos barisna bisi aya nu kaparin Bismillahirrahmanirrahim. Wan najasatul hukmiyatu wahiya malatu hasu. Salajengna aya nu dinamian najis hukmiyah. Lamun kamari najis teh aya jentulan kaciri eta disebutna najis ainiyah.
Ta ayeuna mah najis nomor kadua aya najis hukmiyah namina teh. Ari najis hukmiyah mah nyaeta malatu hasu, najis anu teu aya jentulan. Maksad teu aya jentulan teh di dieu dicontoan kanuk toti baolin jappa ya. Sapertikeun cai kiih anu geus garing. Contoh ya. Da tara ari kiih uar awer di jero imah mah nya ngan bisi urang teh kiih di WC di dieu we ya. Ari pas kiihna teh nangtung nya lalaki kana naonkeun kana dingdingkeun kana temok nih amih teu ceret di dituanana mah engke rek di banjur. Ari pas muka keran saat ya caina teh otomatis eta cai kiih teh henteu dibanjur, henteu dikumbah, henteu disucikeun tapakna. Sanajan di WC mah moal mungkin katincakan ya. Ngan ieu mah gambaranana di WC engke dina buktina mah di imah atawa di mana nya atawa di jero masjid mungkin wae budak kiih. Tah cai kiih eta teh lila kalilaan kan garing nya. Lamun teh mah di dieu tadina temok aya cai kiih sakeclak atawa dua keclak lah. Lila-lila eta cai kiih teh kan jadi kumaha? Garing. Lamun cai kiih garing otomatis secara indra, ari indra teh naon atuh? Mata ya. Ari indra teh alatnya panca indra, panca lima. Tadi antara alat nu sok dipake teh lamun pikeun ningali naon? Mata, panon. Tah contoh di dieu teh nyata di dieu atulah dina kitabnya. Aya urut cai kiih, aya cai kiih ngan geus garing. Ari geus garing kan ku panon teu katingali sepintas mah nya. Da tara urang lelengoan ieu teh aya urut cai kiih teh barena ge moal kapanggih. Dina kapanggihna oge ku naon? Ku irung ya, ku ambe ya. Dina kapanggihna ge ku ambe. Tapi kan urang mah lain ucing nya tara kikieuan kana temok teh beda jeung ucing osok eta mah segala diambuan. Tah teu katingali nya. Lamun teh mah urang apal bahwa di dinya teh aya najis gambaran cai kiih anu garing nya. Cara nyucikeunana teh bijaril ma'i ku ngocorkeunana cai yakfi piha jariyul ma'i alaiha ae mahalliha. Carana teh cukup ngocorkeun cai kana eta tempat. Dina praktek ngocorkeunana ieu lamun teh mah caina saalit teu kenging dibanyurkeun. Komo kamari naon dugikakeun ngan saukur dielap ku elap baseuh hungkul teu kenging nya kedah aya cai anu ngocor. Contoh lamun teh mah tadi dia teh aya sagede naon sagede koin ya. Aya urut cai kiih. Da jarang ieu barina ge nya. Cukup we kucurkeun cai sing kakurungan eta sagede koin. Kucurkeun we pan ngucumlang nih teu kagigir nya saina teh. Sabada kitu lap we ku elap naon? Ku elap garing. Pikeun naon? Pikeun ngala kana eta cai anu ngucumlang nya. Cukup kitu oge. Bisi kurang yakin banjur deui sing ngucumlang lap deui. Tah najis hukmiyah mah
da ceuk tadi ge geus teu katingali nya ku mata mah mata nu normalnya lain mata nini-nini dan nini mah masih jelas ge kadang mah teu katingali gitu lamun teu ngangge alat bantu mah budak ngora ge sarua we anu naon mah anu geus min atawa plus panonna teh tah carana teh cukup ku ngocorkeunana cai kumaha cenah ieu mah da urut naon urut najis nage aya dina tungtung tembok kahanapna taneuh eta mah bae masing di banjur oge sababna naon palid ieu ka ditu ka mana kahandap nya ngan teu kenging sote ngan saukur dielap ku elap baseuh ta eta mah henteu jadi suci sanajan mungkin secara zahir panon mah bersih dilap unggul ku elap baseuh entos we ta eta teh si tempatna teu jadi suci tapi masih keneh dihukuman najis kumaha cenah urang mah teu apal di dinya teh sugan teh lain najis sugan teh dikumbahna lain ngan ku elap baseuh wungkul ari teu terang mah nya teu nanaon ari teu terang mah ngan lamun terang abdi manggih tai kotok tuluy teu purun neang caina nyokot we tisu di baseuhan tuluy dikieukeun tah dicopot wah geus teu kacirieun tah nu dorakana teh eta nya anu naon nu ngala tai kotok bari ngan saukur dielap baseuh wungkul cenah batur kadinya teu doraka batur mah sabab teu terangeun kumaha lamun teh mah keur sujud dina tembok ieu teh sabau tai hayam tah maka si eta kudu ngumbahnya lamun teu daek nitah ka batur kumaha ngumbahna kulantaran ngan sakadar bau wungkul berarti tos masuk kana najis hukmiyah carana teh cukup dikocoran cai wungkul teu kudu di banjurnya asalkeun di dinya dina naon dina area anu najisna dikocoran tuluy dielap zaman ayeuna mah ku tisu nya mangga teu kudu wae ku elap da elap teh pedah zaman baheula mah nu kitu nu sok dianggena ta eta najis hukmiyah najis anu teu katingali ku indra teu katingali ku panon ku panca indra bahkan termasuknya ditingali teu katingali dirampa teu karampa diambuan henteu bau ya. Diletak henteu rasa pahit contona teh ari didengekeun moal ka kupingnya najis mah da tah eta teh lamun teh mah urang yakin di dinya aya urut cai papang maka aya kawajiban dikumbahnya dikumbah terus dielap ya cekap gitu oge kangge nyucikeunana titik salajengna wan najasatul kalbiyatu salajengna najis anu bangsa anjing geus katalar umurnya na sapinah aya dina mingguan aya ayeuna aya keun sugan norolong ari geus katalar mah salajengna najis anu bangsa anjing najis nu bangsa anjing teh di dieu dicarioskeun min kalbin wahin zirin eusina teh anjing sareng bagong wa furuihima sareng anakna itu kalbun jeung hinjir berarti indungna bapakna anakna naon sababna pangna disebutkeun anakna kan meureun indungna anjing anakna oge naon anjing gitu tah pangna disebut anjing bagong jeung anakna pedah ya bisi kajadian jalma atawa awewe di naon di jalangan ku anjing atawa ku bagong lamun zaman baheula mah pirakunya jalma jalangan jeung naon jeung anjing atawa jeung bagong
Tapi di zaman ayeuna mah henteu piraku eta teh nya. Jalma jeung anjing, jalma jeung kuda, tong teh dibayangkeun nya. Tah, lamun teh mah jalma jalangan jeung anjing jadi teu sopan ka jalma nanya, ka anjingna jalangan teh nya. Jalma kikituan jeung anjing. Tuluy anakna teh jelma contona nya. Maka eta jelma anu status anakna, tah anu status anakna dina ibadah mah kataklif, salat kudu salat, puasa kudu puasa, ngan palebah tapakna lamun sukuna baseuh najisna mugoladoh nya. Kan ripuh jebak karunya nya. Komun kasepnya nya kasep najisna mugoladoh, lamun nincakan masjidna jadi najis, nincakan di imahna jadi najis. Gara-gara naon? Gara-gara jelema kikituan jeung anjing ngan anakna jelema nya. Nya kitu deui anjing jeung satos sejen. Jeung sapi, jeung domba, cek anjing teh bosen lah ka anjing deui mah. Jeung domba ayeuna mah atawa jeung ucing nya. Duh mangkaning teu apal nya ucing eta anak naon. Tah anjing jalangan jeung ucing anakna naon? Ucing contona. Maka eta tapak ucing dihukuman najis mugoladoh. Atawa lamun jeung domba, tapak domba dihukuman najis mugoladoh. Sanajan salila ieu can aya domba lelumpangan di mana di imah atawa di masjid, da domba mah sok di kandangan. Tah pangna di dieu disebut wa furuihima sareng anakna anjing jeung bagong. Tah maksud anakna teh bisi anakna lain naon? Lain anjing jeung bagong tapi di luar eta sapertikeun jelema. Hayam moal mungkin nya, secara adat moal mungkin anakna hayam. Kumaha meureun nya, tapi mungkin wae nya ngan sepanjang adat mah moal mungkin. Sabab hayam mah kumaha ngenog nya di jalangan ku anjing hararese meureun nya hayamna. Ka mana wae ngobrol teh. Tah kumaha cara nyucikeunana? Cara nyucikeunana teh di dieu mah ditambahan bahkan jumlatuha jumlahna kalbiyah wali abuha, kelaina kalbiyah bisi ngelai nya, kelaina oge sami sanes ngan saukur naonna wungkul tapakna atawa zatiyahna. Wa arokuha kesangna lamun teh mah ngesangnya tas cacapean anjingna urun. Wadamuha getihna lamun teh mah luka getihna ngecret sami. Wa ghairu zalika pokona mah satiap nu bertalian jeung eta sato maka hukumna najis mughalladho. Kumaha cara nyucikeunana? Tah carana teh bigosliha sab'an, dikumbah kalawan 7 kali. Duh capeknya 7 kali. Komo lamun imahna badag kudu ngopel sa imah-imah. Ieu nu 7 kali teh walau bitahrikiha fil ma'il kasiri arrokidi, sanajan bentuk 7 kali namah ngan saukur diusik-usik dina cai anu loba bari cicing. Balong berarti caina loba, maksud cai loba teh leuwih tina 2 kulah nya. Panjangna 1/2 meter atau 60 cm, lebarna 60 cm. Berarti contoh kieu nya, leungeun urang teh keur ngamai tuluy diletak anjing di dieu ieu, otomatis ieu teh najis naon? Mughalladho. Ngumbahna teh kudu sabaraha kali? 7 kali nya. Bari engke salah sahijina make taneuh nya. Maka tadi dia atuh meh pabari nya. Ieu nu kanajisan teh
cara nyucikeunana teh kan kudu dikumbah 7 kali ngan cukup lamun caina loba ku diusik-usik wungkul. Ini teh orang teh kasih si balong kan ari balong caina loba nya bari diyakinkeun ku urang eta cai balong teh kumaha suci nya sanajan sok dipodolan tapi caina henteu bau tai nya da loba teh. Maka cukup di kieu-kieu tah berarti diusikeun ka dieu sakali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Berarti di kieu-kieu. Cukupnya dileuwihan malah namanya jadi 8 kali. Cukup lamun teh mah najisna saeutik, caina loba. Ngan lamun caina ngan saeutik mah gambaran sakumaha saeutik teh caina ngan boga aqua gelas wungkul. Eta ge bisa nya da ari najisna sakieu mah curuluk sakali, curuluk 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali ngan salah sahijina kudu dicampuran ku naon ku taneuh. Termasuk lamun teh mah aya anjing ka naon kana terlas imah celek ngan hiji tapakna teh nya maka cara nyucikeunana teh lamun teh ngan hiji mah henteu kudu dibanyur kabehnya asalkeun naon lingkungan tapak eta kakumbah nya kewang paratkeun heula macana. Aesab umarotin tegesna makalawan 7 pirang-pirang balikan watakpi sareng nyukupkeun itu 7 wa in ta'adadat jeung sanajan bing bilangan itu sab'an aulaqo atawa tepung ha kana itu kalbiyah naon najasatun ukhra najis anu sejen ihdahun nari salah sahijina itu kumbahan anu 7 temam zujatun eta anu dicampuran biturobi kalawan make taneuh dicampuranana teh bari taneuh nate atau huri anu suci palayak piatuh teu cukup naon najisun taneuh anu najis wala mustamalun jeung taneuh anu urut make walayak pi jeung teu cukup naon darut turabi ngebrulna taneuh alal mahali kana najis wala dalkuhu sareng teu cukup naon ngosok-ngosokkeunana taneuh min ghairi ma'in tina salian ti cai bala budak balik tamisti itu minal ma'i tina cai. Dina masalah taneuna kan tadi teh kumbahanana teh 7 kali bari salah sahijina make taneuh di mana we eta mah dicampuran taneuh rek kumbahan kahiji kadua katilu mangga tah eta taneuh teh kedah dicampurkeun jeung cai nya teu cukup taneuhna dipurulukeun wungkul lamun teh mah kana tapak najis teh purulukeun we heula nya atawa kan najisna mah naon geus eueuh geus garing atawa dina leungeun nu urut ngaletak teh purulukeun we atawa kana taneuh di kieu-kieu nya tah eta teh teu cukup nya balik tak taneuhna kudu campur heula jeung naon jeung cai gampang nama cai nu kumaha cai kiruh nya tah cukup ku cai kiruh ge sanajan ngan diancolomkeun wungkul bari status taneuhna kudu anu suci ulah anu urut make ulah anu naon tadi teh kanajisan berarti taneuhna ge kudu neangan minimal ti mana dina gawirnya anu moal mungkin hayam lelempangan di mana dina gawir sabab lamun dinu datar mah kemungkinan hayam modal di dinya kajaba lamun ngali ti beulah handap tah eta mah mungkin suci na nya kumaha lamun teh mah di dieu teh aya tai hayam aya tapak anjing nya aya tai doma aya tai jelema opat ngajajar di dinya tah dina hiji keramik kumaha naha ngumbahna teh kudu beda-beda nya tah di dieu wa takfi wa in ta'addadat aulaqo ha najasatun ukhra sanajan najisna loba patumpuk-tumpuk tai hayam
teu domba, teu jelema, teu anjing, cik budak, ngahiji di dinya kabeh. Tah maka cara ngumbahna cukup ku kumbahan najis anjing wungkul. Berarti piceun heula jentulna nya sing eueuh heula jentulna ulah waka dihitung 1 2 3 4 5 genep 7. Piceun heula jentulna sabada jentulna teu aya nembe dikumah 1 2 3 4 5 genep 7. Lamun teh mah tempatna saeutik tos we kucuran sing kalingkaran tilas najis teh 1 lap urang teh kucuran deui 2 lap dugi ka sabaraha berarti dugi ka 7 anu salah sahijina dicampuran ku taneuh atawa cai kiruh. Kumaha ieu mah tapakna teh mapai naon terlas teh panjang mapai ka dieu eta mah hararese nya wayahna ku di banjur hararese dikumahan hiji-hiji bari lila banjur we pertama leungitkeun heula tapakna tuluy banjur anu gampang mah ku cai kiruh heula ka hiji amih engke pas kumbahan ka 7 teh kumaha bersih engke lamun teh mah cai kiruhna dina kumbahan ka 7 jadi kotor keneh nya teman tak cai kiruh heula terus hiji bereskeun nya 2 henteu kudu dugi ka garing nya kumbah cai ka 2 bereskeun teh disingraikeun cai nu eta nya 3 4 5 genep 7 dugi ka 7 nya tah neme tiasa dihukuman suci tamantak hararese nya nyucikeunana oge gitu nya bahaya ari satona mah lucu nya kumaha tapak ucing tapak ucing mah jiga tapak jelema nya eta mah cenah urang geuleuh ningali tapakna lapel cenah resep tapakna alus antap ari resep mah alus juga kembang ngahaja-haja mah rarese tos jadi teu cukup ku dipurulukan tanah wungkul salajengna seleuwih lihat deui wal ghuslatul muzilatul lil aini wa in ta'addadat fahiya wahidatun tah lamun teh mah jentulna aya keneh jentulna teh teuas ieu mah tapak anjing tapi tas nincakna tina taneuh porang ngabeku di dinya nya kagaringan rada badag ning tapakna teh nya ulah tapakna badag ieu mah ucing teu bisa nya sabab urang ge piraku ucing badag-badag teh nya tah pertama buang heula eta naonana tapakna sanajan geus ngabatu sekalipun nya da moal ieu ngabatuna ge geus teuas nya ieu ngumbah tapak teh sanajan geus 7 kali dikumbah gosok-gosok kumbah gosok-gosok kumbah geus 7 kali ieu ngumbah tapak ieu tapi masih keneh aya tapakna teh leungit-leungit teh dina kumbahan kasabaraha dina kumbahan kadalapan contona maka ieu kumbahan mah teu kenging dietang ya teu kenging dietang anu pas ngaleungitkeun jentul mah cenah badi dietang mangga ngan jentulna kedah tos kumaha tos teu aya tadi dieu mah bahasana wal muzilatul lil aini wa in ta'addadat fahiya wahidatun lamun teh mah jentulna tos teu aya teras kakumah tah sanajan geus kumahan kadalapan maka eta teh kaya-kaya kakara kumbahan kasabaraha kahiji nya kaya-kaya kakara kumbahan kahiji jadi kudu leungit heula jentulna sabada jentulna leungit neme diitung ngumbah ta eta aturan dina fikih bakating ku berat-beratna najis mughaladzah nya henteu kieu nya ieu mah masing dielap wungkul ge ku tisu leungit ieu memang leungit secara hisi leungit secara panca indera leungit secara panon tapi secara hukum eta teh masih keneh dihukuman najis ya titik wa yustaratu hirin najasati wurudul ma'i binafsihi au bi iradihi
cara ngaleungitkeunana nyaeta cukup ku dikucuran cai atawa diliwatkeun cai. Nu tadi teh lamun teh mah saalit cukup dikucuran, ngan lamun teh mah seueur cukup diliwatkeun. Diliwatkeun teh kumaha? Banyur kieu. Banyur tuluy cai teh palid ka dieu. Tah eta teh cekap nya, teu kudu digosok-gosok deui ari tos teu aya majentulna. Ingkana qalilan, lamun caina saalit. Cai saalit teh kumaha maksudna? Kurang tina 2 kulah. Ari caina loba mah gambaran urang teh boga meja 4 meter pasagi, ari luhurna teh ditincakan anjing contona teh, tuluy di hareupeun imah teh aya balong. Ari caina loba mah gotong we mejana ka balong, tuluy diuyeuh naon dikuyab-kuyab ge teh. Tah asalkeun eta cai naon, cai teh aya luhureun naon, luhureun eta meja, berarti ku dikieukeun teh sabada eueuh tapakna mah sakali 2 kali 3 kali digotong. Tah eta mah cukupnya di nag hungkul dina cai ge. Lamun caina loba atawa awak urang keur sare nya, nah teu kanyahoan anjing ninjakan ka dieu ieu, tinggal ngojay we di walungan eta mah nya. Lamun caina loba mah usik-usikan we 7 kali beres. Ngan lamun caina saeutik wayahna kudu dikucuran. Sapertikeun urang boga bak ngan bakna teh leutik, eta mah kucuran we tereh ieu sakali 2 kali 3 kali 4 kali 7 kali. Nu sakalina make cai kiruh, anggap we ngojay di walungan keur caahnya dah henteu perih ieu cai kiruh mah. Tah eta lamun caina loba cukup diusik-usik wungkul, ngan lamun caina saeutik mah kudu dikucuran. Tegesna mah cai anu datang kana tapak najis. Terakhir pa in warodat alaihi, pa in warodat maka lamun teh mah datang naon najasatu najis alaihi kana itu cai, tanajasa pangna ulah cai saeutik anu urangna usik-usikan teh sabab lamun cai saeutik kadatangan najisnya urang ieu najis urut ka kelayan atawa diletak dina curug, ari caina ngan saemer, lamun cai naon cai eta saemer ku urang diancloman ieu urut najis, berarti eta cai teh jadi mutanajis. Lamun caina saeutik maka cai nu kudu datang kana tapak najis ieu supaya naon, supaya caina dihukuman suci. Anapun lamun caina loba, amal maul kasiru anapun lamun caina loba, fala farqo maka eta mah teu aya bedana pihi dina itu maul kasir baina kaunihi waridan alal mahal. Ari cai loba mah rek dikucurkeun ka urang, rek urang ngojai dina eta cai, eta mah teu aya perbedaan dina pada nyucikeunana. Intaha, ari intaha teh paragat atawa beres ieu masalah. Faslun fi syuruti sholati wallahu a'lam bisawab. Saripuhnya Robin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi anta ruzuqonal wasi'ah wa anta ruzuqonal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuri